merasa bangga diri bisa ibadah. Nah, merasa bangga diri bisa sholat, merasa bangga diri bisa infak. Teu aya rasa diri digerakkeun ke Gusti. Nah, ieu leungit di kade kunci di wae. Barang nanyakeun ganjaran kalau subhanahu ya Allah, mana ganjaran abdi keur salat tengah-tengah peuting sorangan. Teu betria abdi mah, teu hayang keuleuh ku batur. Teu hayang keuleuh ku awewe, da awewena ge. Da peuting atuh. Salat ke sorangan. Mana cek Gusti kapan ganjaran tahajud teh gede cek Gusti. Mana buktikeun ayeuna? Heueuh si laing teh dibere ku euy. Heuh. Da maneh mah salat sorangan ge merasakan bangga diri itu dah. Ku bangga sorangan. Teu aya mah teu bangga ku aing cikalo. Teu aya rasa diri ku Gusti. Tapi rasa diri meunang sorangan. Geus maneh ka neraka we mah. Da bohongan ketika salatan oge, tahajudna ge rasa meunang maneh. Tanyakeun ka diri sorangan. Tuh, teu wa'il ti jaileh di dinya. Sami eta ge teu asokot bidaya. Aduh hese nya. Oh, hese teh lamun jeung ilmu. Mah bari atuh ilmu mah. Heeh. Praktek saja. Nah, usaha saya tanya usaha naon tujuanana? Hayang dunia unggul, hayang dunia akhirat. Dunia unggul mah tibang dipuji ku pamajikan sia bageun beres. Cek tetangga eta mah ngusahakeun paluy mati mah duit teh mah teu apal. Ta eta teu asokot bidaya tuhu. Di akhirat disiksa. Lamun naon? Lamun ngusahakeun pamajikanna tina barang haram. Teu asokot beri atuh eta hermi. Hese we. Padah ngadenge keterangan jalma anu usaha maot tempat usaha said. Lamun bener bidayahna kitu ai padum. Usahana sakadae tenetepan aturan Allah moal saeudana ge